Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamiarsa para siswa kalih sepuhna nuju nyakseni ieu pidangan TV edukasi. Mugia rahmat sinareng salamet nyarengan ibu bapa saderek nggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang durikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang tiasa patepung lawung dina acara ngaguar pangajaran basa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer di MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Nu dijomantarakeun langsung ti SMP Negeri 2 Garut. Alpukahna gawe bareng MGMP Basa Sunda SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan pangajaran basa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 7 semester K2 anu ngawengku 4 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon bae nu baris dipidangkeunana. Kumaha cara sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan, luyu sareng maksad tujuan nu ngajanggelek dina kurikulum basa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami Bandungan kalian gemet pidangan salajengna. Wilujeng nyakseni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para siswa anu ku ibu dipikadeudeuh tur dipikareueus. Mugia hidup salawasna aya dina ginanjar kawilujengan tur aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sok sanaos dina zaman kiwari urang dirungrung Bang Baluh sasalad COVID-19 tong salempang tong hariwang tetep kudu semangat. Dina waktos ieu ibu kapapancenan neraskeun hanca pangajaran basa Sunda anu katunda minggu kamari. Dina dinten ieu ibu bade ngabahas ngeunaan papasingan dongeng atanapi tiasa disebut oge rupa-rupa dongeng. Anu kahiji nyaeta parabel. Tah, hidup kantos nguping panginten naon ari parabel teh. Tah, parabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun jalma biasa. Contona wae si Kabayan ya. Dongeng-dongeng Kabayan teh nu nyaritakeun jalma biasa. Nu kadua nyaeta fabel. Fabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun sasatoan. Tah dina dongeng ieu biasana loba anu pamuhalan. Sabab sato bisa ngomong, sato bisa diskusi ya. Aya oge sato teh kadang-kadang jadi contoh pikeun jalma dina kahirupan sabenerna. Anu katilu nyaeta sasakala. Sasakala teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasalna hiji tempat. Contona basa minggu kamari ibu atos masihan contoh ngeunaan sasakala situ Bagendit. Salianti eta aya sasakala Gunung Kendang ya, di Garut mah pangintennya contona eta. Nu kaopat sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun kajadian jalma anu ngandung unsur sejarah. Contona Kian Santang, teras godog nya eta sejarah aya nu ngandung unsur sejarah. Prabu Siliwangi tiasa ya.
Dongeng anu kalima nyaeta mite. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lelembutan atawa hal-hal anu gaib. Contona Nyi Roro Kidul atawa siluman. Materi salajengna urang bahas atau urang pedan ngeunaan unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng diantawisna nyaeta aya tema. Tah tema teh di dieu jejer carita atawa puser implengan anu pokok persoalan atawa ide anu hayang ditepikeun ku pangarang. Kadua palaku aya 2 nya anu bager atawa protagonis sareng anu jahat. Ieu ge nu katilu palaku. Watak palaku tadi terus disebatkeun nya kedahna. Nomor 3 nyaeta galur. Nomor 4 latar sareng nomor 5 amanat. Sakitu anu didugikeun ku ibu ngeunaan unsur-unsur dongeng. Sateacana dipungkas mangga ayeuna tugas dina modul ngeunaan rupa-rupa dongeng ku hideup dikerjakeun di bumina masing-masing. Mangga urang pungkas wae ku ngucapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek saparakanca rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugia ketampi pikeun nambihan pangaweruh urang enggoni ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup umbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun boh bilih mah salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun wilujeng tepangdi dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag dugikeun ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.